Kanjeng Nabi keur cicing bejol bae aya onta lumpat. Oh berlumpat ke Kanjeng Nabi. Onta teh lumpat di payunan Kanjeng Nabi. Hampura cek onta ya Rasulullah. Ngomong onta ka Kanjeng Rasul. Tak aya naon cek Kanjeng Nabi, hai Jamal. Jamal teh onta ulah pajar hehebatan pangaran Jamal. Aduh hampura cek Nabi kula ieu. Kunaon? Kula teh cicing di hiji qabilah, di hiji kaum. Maju. Kaum kula ieu atuh teu daek salat. Nu mentak kula ieu lumpat ka dieu dek dibunuh kunyana teh. Teu kebal aya urang Arab mamawa pedang sakieu kupat kapit. Ya Rasulullah ya onta kula di dinya. Aya. Wah, buang kawarah eta onta cek. Keke ulah ka bangka cek Kanjeng Nabi teh tenang. Emang kunaon gitu? Iya Arabi kunaon? Kula meuli onta mahal jasa bisa manin kasir. Mahal hargana. Dianggap kula bakal nurut lantaran dadeg pangadegna. Lintuh luar biasa gagahna. Barang ditita muata, ditita anu ditita tuh ngakal we. Geus di rumah iwa kieu pencet, urang mangpaatkeun dagingna. Yuk urang dahar bae. Kekel cek Kanjeng Nabi kekel. Onta bener maneh ieu teh nurut ka Gusti maneh. Muhun. Kunaon maneh make teh nurut eta teh tadi abdi can anggeus nyarita Gusti Rasul. Ieu teh abdi aya di tengah-tengah masyarakat diri jata nu bogana ge manehanana. Aju nu boga kulat tilok salat, komo Isa macatnya tilok jasa. Isa mah tilok jasa. Nya nama Isa teh ngobrol bae nonton TV. Aju hesta dunungan kula kos kitu. Aju kunaon teh emang maneh pangaruhna. Pan eta teh lamun kos kitu bakalna ku Gusti Allah kena siksa. Daripada engke kena siksa kula mah mending kabur bae pasti jasa jelema nu teu saralat komo teu salat Isya eta teh bakal diturunan siksa. Kula mah beusi kasiksa ku Gusti Allah. Teu salah teu dosa kula kasiksa. Tak eta konta bebeja kos kitu ka Kanjeng Nabi. Ya Arabi bener ente tak nah gitu ngara usulan onta bener cak Arabi tah kuari mah kieu bae janji kuari mah dek salat tante dek rapitan teh ibadah ka Gusti Allah neuk lamun endek sia moal ngakalnya kota moal abdi ge lamun dununa abdi salat mah gara balik ka ditu ka dituna belah dituna nyana salat bae nurut eta onta ge nurut ta onta lantaran dununganna salat ta eta onta bae laporan ka Kanjeng Nabi beusi disiksa lantaran teu salat atuh kuari mah beut nu teu salat teh ambalaya bin ngajabreg bahasa mana tang ngajabreg eta wah jasa ta eta ya Allah ya Rabbi tak nurut boro-boro onta kuari mah pamajikan ge teu nurut ka salakina lantaran salakina teu salat coba salat urang atuh si pamajikan isinin salaki bangga amat bukan salaki salat bae cek ajenting teu boga duit ge lah banggaeun pamajikan teh masyaallah dideuleu ka kamar Allahu akbar zuhur kamu salat jadi asar kamu salat aja nu aya dijualan ku jalan pake dahar Allahu akbar cek pamajikanna nanti balik bae lah gua mah tapi du jelas bae lamun salat bakal talalentrem imah tangga manuk-manuk bakal narurut hewan-hewan bakal narurut kanu salat mah moal aya nu ngakal naon ge moal aya lantaran salat tai onta bebeja ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti eta.